Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para YouTuber Wahyu Rohe Channel. Pada malam ini, pada saat ini, saya kedatangan seorang yang dinanti-nantikan, yang digila-gilain luar biasa, fenomenal tokoh ini, dahsyat tokoh ini, Kang Dadionya. Sampurasun. Sampai, Kang. Ayo teh naon wae Kang? Kagiatan naon wae Kang? Macul masih kena macul. Macul masih kene. Genang masih kena genang. Genang masih kene. Atuh tanur oge mikireun. Cuka cokot ke batu masih kena. Ya, biasa. Kumaha Kang Wahyu? Sali kila. Siap Kang. Aduh. Asa ngora wae. Makalangan urang lempang dina jero pangimpenan. Can dipanggil. Emang kita kudu dipanggil urang mun boga imah. Dapangeun Kang Dani. Radio lu nya. Sumohon. Pak, Naon? urang teh paling Dieu. menang yuk. Menang. Kena. Tapi iya pan talent di tengah tuh. Iya Kang Dani. Sok. Lain dia Pak. Kumaha. Kita kan hari ini. Heeh. Kabaran Kang Dadionya teh pan calung. Calung. Yang pisan bisa nyanyi calung. Oh. Iya, aya buruna gawe aya sokona aya calung. Bukan saya mah rek ngalajo di dieu Bang. Hah? Sama sok Pak. Masuk ke Bapak ngobrol urang mah rek guguru. Aduh, Alhamdulillah. Tah, mau muji abdi mah. Muji kumaha? Jadi mujina teh keur kamu marurang kali anom, ieu mah urang kali anom. Oh, iya urang kata ieu mah. Hebat pisan Kang Wahyu. Tah ieu tadi mah anu dibanggakeun teh. Oh. Jadi resepana calung. Generasi penerus urang. Generasi Ulangan penerus. saukur bisa nyanyi rock hukul atuh. Naon? Calung bisa nyanyi rock. Oh, nyanyi ro. Ayo rok teh naon? Rock eta nu biasa disingsateun mah. Iya. Nah, dangukeun. Kan aliran tuh Pak. Lain aliran. Aliran Hiji di mana-mana ge proyek. aliran musik. Oh, musik jelas. Pan aya rock, aya dangdut, Hmm. aya blues. Blues kana rock. Bisa. Bisa. Begitu masuk kana rock. Pasti karena selang deui jigna teh. Apa selang? Naon salah? Selangkangan. Ah! Tapi lamun urang nyanyi calung, calung kan. Da beung kitu ge geus jiga calung sebenarnya mah geus jiga awi. Salah ayeuna. Sok teruskeun. Aduh. Nah, gitu Kang Wahyu. Iya. Kang Dani mah bangga. Anu resep pemuda-pemuda teh karena calung teh wah bangga. Bangga Kang Dani mah. Lantaran eta kesenian urang, tradisi urang anu perlu diwajib dilestarikan ku urang. Da eta. Nah, anu ayeuna sok ya berpisah. Nah, cenah calung sok hampir teuleum ieu mah. Ambil dulu. Wah, tapi diangkat demo wah. Ngabrak ngora oge. Sapertos nama we. Ya, Sana namina. Daen Silung. Wah, den cilung. Tuh geus ade deui. Ongko bieu digolongan. Lain di karo. Dia cenah daen silung aing teh hadas dipieun. Garana saha jeung urang di jeung ieu teh. Daen Silung. Baik takok miluannya di. Sok, ame terang para pemuda-pemudi gitu. karena calung teh angkat jempol. Luar biasa. Wah, luar biasa. Kang, ngobrol-ngobrol calung Kang. Kumaha. Wan abdi can lahir akan geus lahir. Oh. Senior abdi. Ya, mohon. Guru abdi di calung Wah. Kang dari luar biasa lah ya. Ya teh senior Pak. Senior. Tapi saya kolotnya. Tong dulu eko. Saya begitu mah teh enak mau ngajakan teh sebenarnya mah. Da sabenerna apa? Naon ai teh cek bahasa Indonesia mah kritik membangun. Nah, eta. Hebat. Berarti saya kudu lebih ngora. Iya teh, iya anu boros apa? Pada dina nu awet anu. Iya. Yuk tong di beja-beja. Jika budi dalsom. Di beja-beja. Coba asa tadi namanya ngopi ini sorry Pak, urang ada mangga kopi. Ngerti. Ngerti. Lain ngerti karena wong tuh.
Dari balik Kang. apa sih ya? Ngobrol jalur mah. Kumaha. Abdi kan akan terang ke bungkur. Mohon. Kamu bisa. Mohon. Abdi geus beres sekolah SD kene, akamu geus senang calung. Oh. Tah akhirnya teh aya ngaran calung Layung Sari Kang. Sareng almarhum Kang Darso. Kumaha eta Kang? Alhamdulillah Kang Darso dijahit ku Pak Adam Ali Wijaya. Harita teh. Ku para tokoh sadayana we. Ya. Tapi abdi ngabanggakeun. Tiasa abdi ngenang aya Kang Uko Hendarto. Tah eta tokoh oge. Tokoh urang oge ngarang laguna wah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kang Uko salam di abdi ye. Alhamdulillah. Kan tahun sabaraha teh Kang Layung Sari? Abdi. Ieu mah kira-kira we. Kira-kira teh lamun enang ngalihna ti Kang Darso 78 berarti ka ditu teh 75 atau 74-an. Layung Sari teh. Layung Sari teh. Wah, berarti kolot pisannya. Wah, Bisa Kang Darso terus pupusnya kalau deui kita kumaha? sanes nang oh sama itu udah aya murah kali teh aya sepuh dina eta mah nya aturan. Kang Darso mah harus diakui Kang. Oh, Di masyarakat legend luar biasa. wah legend. Wah. Ya aduh eta kudu Geus kudu nyuki wae. Hati-hati. Ini boleh ya. Bang. Saya ke saya. Karena pada dia. Ayo Bin. Aing masalah. Lu boga imah ieu teh aing. Justru kusabab nu boga imah pan apa boleh nyimpenna di mana kan hiji dia. Manjangan hiji. Henteu keun bae eta mungkin antep. Ya ieu Pak ngadangu-dangu baru teh baru teh. Neme. Cocok. Aku orang Jakarta. Neme. Cenah naon nyabit-nyabit almarhum Darso. Semua. Kan satu. Hai abdi mah tukang kenangna. Hiji kabagyaan. Naon maksudna? Ieu teh papan saya teh ngefans pisan atuh ka Darso teh. Ngajar itu. Itu kangen teh ieu. Iya tukang Itu kangen kenang. teh. Aduh, ada naon teh? Selfie. Selfie anjing. Aduh, kan itu beruang. Nah, duluan. Iya, itu jadi iya. Sakali deui. Udah buka acara ini teh aing. Poho aing mo. Siap. Setelah lu teh hidang juri. Iya mah langsung di-update lah. Kang. Kang. Di-update. Kumaha kamu ieu. Calung malah dipercanten ke angkangnya sabarang generasi di begain nanti tadi teh aya calung Layung Sari. Layung Sari. Terus 78. Terus di Kuesta heula. Hah? Di Kuesta heula. Aya kuesta eta ngaran baheula. Kamu guru rambut teh nuju Jarabika. Heeh. Abdi oge ninggal almarhum Deti Kurnia. Neneng Yati Saripa. Neneng jadi Saripa. Oh, Persis. Kang Adam Cengos. Adam Cengos. Ayeuna nama teh Tah, ada ngelengit cengosna ieu. wah. Nah, Itu kayak mana euy. kayak mana Jadi urutan teh Layung Sari, Kuesta heula. Kuesta, Layung Sari. Kuesta, Layung Sari, 78. 78. Aduh ayeuna 78. 78. Mantan kawitan Ada generasi nantinya tahapanana gitu luar biasa. akhirnya kepala putra-putra Duki Kasep Darso almarhum, Duki Kaina ka Ujang Darso almarhum, dan Duki Kaya. Jangan semua aja ya teh. Aya. Faktor tuh apa tuh? Kenapa? Tuh. Yang disebut almarhum. Ka Ujang Darso, memang kan Asep Darso nutus amal. Ka Ujang almarhum Asep Darso. Ya. Nah, jadi istilahnya gitu. Tengis kita beli ya. Ah, Bari naon? Bari naon? Alhamdulillah. Ujang Darso ayeuna. Ujang Darso. Kang Yayan Jatnika. Kang Jatnika. Aya di Abi Jatnika. Oh, rentetan atuh luar biasa. Rentetanana eta luar biasa. Luar biasa. Kang cager naon jeung bisa we. Lain silung juga sebut atuh. Para wargi sadayana baraya YouTuber Wahyu Wahyu Channel Kang Den Silung teh itu tukang macul. Aing tukang macul. Ada serbe aing. Manehna mah tukang buru. Kang Den Silung teh penyanyi pop Sunda anu fenomenal. Main tim tadi disebut teh. Hebat. Tapi pop Sunda teh gebit. Pati mah gelenyu, ngebit, pop Sunda kreatif. Iya. Iya mah rock. Rok, matakan apa? Masih emang gak mungkin akan rock kan jero rock. Bodoh kan. Usah alirana beda tinu lain. Ya. Alhamdulillah saya menepi ka ayeuna ge. Can aya nu nabuh. Ya terus.
Kang, Ya, abdi bari naroskeun ieu Kang. Kumaha. Itu kan aya dadi lenyai. Abdi kegabung nguping tajan pernah serang Akang, Oh. pas nguping namina mah dadi lenyai. Oh, Nah, abdi oh. bari naroskeun. Ah. Leunyai ti mana eta? Ieu Kang Wahyu, ieu. Pasti ya masyarakat baraya YouTuber kena terang abdi ge bari naroskeun ayeuna. Ari tadi leunyai teh leunyainya di mana? Ah. Atawa saha anu nyebutna? Gitu anu Abdi ngaranna. bingung ya. Ah. Sakira-kira itu sadar mina. Daeng silung. Daeng silung. Abdi ge bingung nuju di RRI Kapukur. Kapukur ya, Pak. Abdi nuju sareng Kang Dali Heeh. almarhum. Dali Sarpingi. Tukang kenang. Sareng Kang Haji Suwana. Haji Suwana, tukang kenang. Kang BI, Kang BI, Kang Dartam. Kang Darta. Wah, abdi di Karawak eta. Naon da abdi ku Pak Baskara. Disebab Lenyai. naon lagi na disebab Buka lenyai? abdi ke abdi di pasien sertifikat. Aya kene. Dari lenyai. Aya. Aduh, eta barang lenyai. Berarti eta. Untung jadi sumuk. Lain set. Lain lagi tuh set. Jadi dia sebenarnya kudu ngemang, kudu nyekar ka karena Babaskara. Kali ya. Ternyata pangkat lenyai eta dari lenyai itu jadi hoki ngaran eta. Nah, Bu Margi, alhamdulillah. Pasukan Muslim, Ya, Kang Wahyu abdi ngerasa bangga bunga. Gunung Kidul, alit ya Kang. Saya Kabungan daeng silung. Daeng silung, Kang silung. Bunga Kang silung. Bener. Bungana kumaha? Bungana naon? Pernah sareng wargi-wargi ka orang-orang calung sareng Kang Wahyu oke. Bener berarti ngangkat calung teh. Iya. Terus Kang terus. Seperti abdi ayeuna ninggal calung terus ngan titip teh abdi hiji sing sehat, dua sing dibarokan ku Allah. Amin. Amin. Ade, bener Kang. Anak Ustaz. Kang, ada dia Kang. Pan Akang mah, abdi mah apalna masyarakat pasti Kang. Selain Akang pencipta lagu, tapi Akang teh cekel pisan pasti dari lenyai mah Kang. Kenapa? Nah, setelan kenang calung jika kumaha. Lamun Kan beda Kang. Mun dina Bajuluran Karawang Subang aya semak. Kayak- Pam, aya panu gina. Oh, ada jadi pokoknya pam gitu. Nah. Tah calung setelan juga kumaha. Setelan calung, Kenang. hilap ka pamirsa nu mulia. Kenang calung. Tuan abdi ditaruh suka wahyu, tah ayeuna abdi terbuka. Tah, bagi-bagi ilmu. Buka ilmu, kena buka. Ranas teh silung. Bukan. Dengar dia tuh semak. Ah bener ya. Aya ge sakanya urang mah semak mesem. Semar atuh eta mah. Ai salah. Kieu Kang Wahyu, Ya. abdi tina masalah urusan abdi di rumah oskeun bodoh. Belajar lah sampai akhirnya belajar bodoh selesai. Ya. Nah, belajar teh abdi tina calung, nitip ka tukang kenang calung, ayo mau pada kana calung. Ya, calung. Si kulanter teh sing nada nanti sami sareng calung, ada pada kanu 3 na, ada kanu 5 na. Cuning nate. Cuning nate, cuma Disuruhkeun. Cuma ada serau sareng lagu. Jadi ngalagunya. ngalagu. Jadi ngawin gitu. Ngawin. Lamun dina kerana. Aya kawin naon kawin. Kawin kulanten jeung calung. Sorangan kami. Oh, Sorangan. soalnya kawin kulanten jeung calung, anak kan bohong. Sebenarnya kalau rawin. Urang nyeun grup lawak we gimana. Jadi lamun grup lawak kurang apa? Nah, Soalnya dan silung. aku makan. Kaki ayeuna terus. Upami dina kenang calung, Ya. abdi rumos. Abdi rumos. Guru itu Kang Uko itu nepakeun kenang teh sanes-sanes. Punten ieu. Kalau bawa ka tukang kenang angkat jempol abdi. Tukang kenang ayeuna mah. Oh, terampil atuh eta. Terampil. Ditinju kenang teh. Walah eta. Ngan dijual loba nu. Oh, ya karena dijual wae. Nah, tapi kan mari kitu Kang Wahyu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah teh kenang teh supados urupna teh dina rarasna teh dina naon ya. Tapi ka orang-orang calung sing terang kana raras calungna, ieu teh kana silungna calung. Ulah ieu malah dipaksakeun tah eta. Hapunten ya. Eta berarti Kang Dadi lamun anu nyebab calung teh seniman calung angkat jempol. Ya, benar. Sing majeng atuh Sing majeng, ya. sing marah jeung sadayana. Anu yang silung mah diomekeun. Karena dihajar kena silung. Silung boleh seperti kan kena terang tubuhna, terang nama. Olah seperti Abdi ge terang tuh. Tuh maksudnya? Tuh Monas. Lain tuku Monas, tuku
aduh di damel lamun dina di sekolah atau di kampung kokal Karawitan. Arpuh lagu tuh. Iringan adalah pirigan lagu. Cuma makan dia mah. Malaya. Sampai ngobrol dengan Ya alhamdulillah Kang Wahyu, ka orang-orang calung, seniman calung, angkat jempol Kang tadi. Namun gede sing hati-hati, dina kenangna, dina nyaluna, dina nyanyina. Ulah di jalan berhati-hati teh bisa gagalin mobil. Nah, udah di tengah. Kudu nanya lu ngomong itu hati-hatinya, banyak. Iya. Kena ninggang karena naon tadi teh, karena Tugu lagu. Karena tugu lagu. Ini mah dengan tubuh. Ada orang benar ya. Benar, kudu memang menyesuaikan karena arpuh tugu lagu mah ulah teh kadingan tugu. Alhamdulillah, sarana itu Kang Wahyu bangga kamu Kang Dadi. Amin. Tiasa nepungkeun ngalawungkeun sareng kanungsa Lain silung dan Kang Wahyu Rofi alhamdulillah tinggal di YouTube abdi sareng supados ngadoa masih sarehat seniman calung. Amin. Silakan. Ya, Kang, tidak calung depan aya pirigan ya Kang. sumohon. Ya calung naon wae tah cingkang. Aya calung indung, calung licik, calung kumaha teh. Aya. Sebenarnya teh samu hungkul di pilihan Ya sih, aduh, piringan juga, dipiring. Kapungkur mah aya calung renteng Kang Wahyu. Calung renteng. Oh, suka teh sayur rode nu direntengan bawa kan. Ampun. Ya, gitu lah. Aya calung renteng, aya calung kaulinan, aya jenglong, dung. Tataran mah jenglong. Jenong. Lain jenglong. Biasa saya ditung dia. Oh aya nama aya calung anu, aya calung oge, calung jingging nih. Calung jingging. Nya. Aya oge calung anu di ais nya. Soren. Di soren aya di soren. Aya. Kumaha we sama? Di mana masalah enggak satrang, di mana calung teh nu dicekal we kieu. Oh gitu. Sadayana ge dicekel. Di soren berarti tahu ya. Ada mah aya anu kapungkur mah dengan beda. Berat teuing teteh. Aya cek sarep aya calung cenah kudu adu ditinggal teh kedah ditinggal. Da ku piling sarasa. Piling atas Rasa ya, karena rasa hate itu lagu teh kan dieu udah 5.000 aya atau kulu-kulu barang. Entah gitu. Tugu-tugu nanya Kak. Nah iya ilmu ke calunger milenial generasi Hade eta calunger. Hade Calunger istilahnya calunger alus. Calunger alus. Tapi lamun lobaan berarti calungers make S. Pakai es mati. Matis. Sok sing kumaha. Asup yang kulkas. Lain biasa lagi ngomong calungers Pak, rek naon? Nah, Kain maksudnya kumaha tuh? oh gitu orang teh. Kayak atuh. Pakai atuh kan deh. Oh, sok. jalan Kamu capek. rek jarita Ya, rek wajangan. lamun rek kudu bener Bener. Pengalaman ka kolot mah Kang Deng. Kolot ieu. Muhun Sepuh. sieun kawalan mah. Kalau calungan milenial, tah ieu ilmu. Jadi anu ayeuna nuju latihan calung aya rancangan abdi oge si Kang Ujang Ustad tah jeung reng-renganana anu aya di daerah Cibiru. Gaduh grup calung pemuda hukum sadayana alhamdulillah generasi penerus tah ieu wawasan tentang calung teh geuningan siga kitu. Tontonnya, iya ilmu hungkul. Tapi tong poho. Disekali. Nanya tuh lah pohon kayak Di komen biasa. di subscribe, di komen, di like, Di like. terus di share ke media sosial. Akang-akang sadayana. Lonceng di trail lonceng. Kamang Rosi oke latihan calungnya cing bener. Lonceng. Salah jejak lonceng. Wah, pentingnya dia. Bangga. Tiga kali. Bangga. Kang Dadi bangga. Alhamdulillah abi namanya ngadamukeun segala penuturan ti Kang Dadi. Alhamdulillah nyampaikan ka ayeuna ge bingung keneh. Amin. Oke, Kang Dadi, terakhir ya. Pesan Kang Dadi, kesan-pesan kanggo ka seniman calung. Nah, Sampurasun kanggo seniman calung sadayana angkat jempol Kang Dadi.
sing sehat, sing dibarokahan ku Allah. Amin. Sing gede milik, sing loba we pompong mah. Nah, ada eta nya. Eta si sareuna beuh. Ya. Ulah pahiri-hiri. Milik mah teu pahiri-hiri, bagja teu pahala. Dititip Kang Dadi pemain kendang Kang Darso almarhum, Kang Uko Endarso, rakana Kang Darso. Iya. Yayan Jatika, Asep almarhum, Siap. Ujang Darso masih kan aya. Aya. Dititip sing bisa seperti nuluykeun pun Bapak Kang Darso almarhum. Alhamdulillah. Kajayan. Jadi Kak, Naon ya? jadi oke karena nyerkeun seni calung, karena nyerkeun seni calung, itu ini karena nyerkeun seni calung lain ngan saukur urang pelaku calung nu kudu alus, tapi ieu himbauan ka para nu hajat tolong ulah dangdutan we sekali-kali calung. Calung tabeuh atuh euy. Oke. Nah, abdi rek kabahas sekali ya. Naon tah? Titip cenah nah aya Pangrawi 78, aya Pangrawi teh Panabeur resep. Panabeur. Nah, aya 78 abdi tilas 78 Kang Darso. Kade sanes ngutik. Tahun 78. Tahun 78. Dia 78. Itu di mistik teh 78. Oh, ada yang beli nomor. Lain nomor. Aduh, Di mistik jadi Siap gitu aja. Pokoknya kesenian calung sukses. Pokoknya singkir tanggung suruh Kang Dadi tadi. Ya, oke. Untuk sementara kita cukup di sini dulu, Kang ya. Nanti bintang tamu berikutnya akan hadir. Oke. Tetap di Wahyu Roy Channel.